wonten kapungkuran ku jisim abdi ayana. Jisim abdi gura giru ngadeuheusan ka pangawulaan dalem nguningakeun kaula nun rakyat tumaritis prihatin waktos ayeuna tatanen dirusak ku babi anu turun ti leuweung. Pare markat dia pangkonan denera kang samia pada pinara ingkang pinara sugeng rawuh kalayan semah kapihatur tirayi panjenengan Puhanyuk Raka Batara ewadala hatur pembagi rai katampi dening tangan loro kiwat dengan simpen paling hati disangsang sapucu ngeking rema pun dehing mastaka. Salumalum aku ora bisa tata priyoga kakangku ku jaliteng. Atuh daya wagelan yai. Yai kaipe yai. Kaula nun kula semaka pihatur Puhanyuk Raka Prabu panjenengan ditampi nuhun rayi Puhanyuk Raka Arya Daktri manet Puhanyuk Raka Batara katampi yai nuhun kaula nun tirayi panjenengan kula semaka pihatur Puhanyuk Pararaka nuhun Daktri ma nuhun rayi tirayi panjenengan sadewa ngaturkeun semap kapangabaktos Puhanyuk Raka panjenengan nuhun yai nuhun Daktri ma kadangku sadewa katampi nuhun atuh salajengna kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingakan ku penang tayungan salira ku anjeun lares dina pesta ulang tahun Karaton Indra Prakasta lancar teu aya hal wagelan naon-naon ku ayana bantosan tiraka ku anjeun. Oh sami bae Urang haturkeun rasa syukur ka Kersa Hyang Maha Agung kersana zat Allah anu ngeresakeun Daud timalan urang kapil gawe muga-muga panawa dina ulang tahun dina danget ieu aya dina kabarokahan sareng kamulusan karahayuan repeh rapih kertala harja ulah aya wagelan naon-naon pangandika atuh sawadina akang teh parantos setengah sasi ti kawit ngarencana dugi ka gerna kagungan maksad ulang tahun teu wangsul ka Dwarawati masad akang bade wangsul amit sun ka Pararai sadaya muga-muga salebeting dikantun ku akang ulah aya wagelan naon-naon cing aya dina kabarokahan bae. Katurebu nuhun namung sateatsana mulih pangapunten sakedap prayi teh kenging peristiwa nu luar biasa. Peristiwa naon? Peristiwa teh rayi. Coba saurkeun. Dina wengi tadi rayi teh ngimpen kapino. Ngimpi naon? Anu ieu impenan teh teu acan aya hiji kajadian dina kanyataan
wirehing dina impenan Nyi Drupadi pun bojo ngamuk hoyong dipirah ku kaula nyuhunkeun diragragan surat tolak palai ditalak ku kaula anu tara-tara ti biasa Oh barang rai lilir tina monok ngahurun balun ku tulang bingung sareng rewas mikiran eta pasoalan nah ieu impenan teh bakal aya kajadian musibah ka diri kaula atanapi kadar iriwan namina ala kadar ngimpi kembang sare sakitu pamaksa dan dayi muga diuninga we ku panjenengan Wah kejar meneng Gusti teh nira miarsa miarsa kawis pinun sapelamana kejar meneng Gusti ku nira miarsa ya miarsa mineling penggalih kaget tenera amya wala salin sumabda Sri Kresna mineling penggalih kaget sawisna amidanget benasti kersayang dumampara sapratane pun Lurah Semar Badranaya parantos dumugi kakadaton amarta aduh ayana pangapunten ngeran ieu jisim abdi nun Kakang Semar Kudapawana sumping yai deuh teuing dacan tiasa ngajawab akang kabujeng sumping kasepuhan Semar datang aya naon Kakang Semar kulan pangapunten gamparan pangapunten ayana aduh ayana nuwun gamparan jisim abdi aduh ayana moromati kang sinangnung angin kelor wah reoh dempok temong surabidoma ayana gamparan nyangakeun semah pangabaktos jisim abdi ku hanyuk pangawulaan dalem sadayana pangapunten kapungkuran ku jisim abdi ayana jisim abdi gura-giru ngadeuheusan ka pangawulaan dalem nguningakeun kaula nun rakyat tumaritis prikatin waktos ayeuna tatanen diruksa ku babi anu turun ti leuweung pare segon alaeun digalei babi palawija pelak sampe ganyol taleus sampe jagong resak ku babi kenging dekil Bapak Tani kantun dekil dakina palawija sareng pelak pare reksak